mitra nuju ngadangukeun dongeng nu judulna nyata gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS. Atuh teu karaos para mitra sabada namatkeun bagian ke-63 ayeuna mangja ngahanca bagian ke-64. Ieu dongeng para mitra judulna gara-gara harta. Aya paribasa para mitra sada asa teu beungetan aing cenah ieu poe ieu. Asa teu beungetan maksudna sareng tujuan teh ngarasa era para mitra. Era kacida, era pohara asa teu beungetan cenah aing ieu poe ieu. Aduh para mitra. Kitu di antawisna nya panggih jeung batur teh asa teu beungetan bakat ku era kitu nya para wargi. Mangga atuh. Dongeng nu judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-64 mangga ulang lanjutkeun Mang Jaya saparakanca ti Mang Jaya official ngahaturkeun wilujeng ngadamukeun. Para wargi anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Ua Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-64. Para mitra sadaya dina akhir bagian ke-63 urang sami-sami ngabandongan harita eulis Wiwin pendak sareng Oded. Malah Oded ayeuna teh para mitra nyaeta ngadamelnya sadamel-damel. Karesan anu nyandak janten tukang beca. Sanaos ngabeca ge para mitra pada melan halal gitu nya. Pada melan halal para wargi teh ngabeca teh nyaeta urang cek paribasana bijil kesang tina mata-mata para mitra keur ngupayakeun atanapi mere nafkah kanu jadi anak pamajikan. Namun mudah-mudahan we atuh cenah anak urang mah nya santeuna para mitra leuwih maju tibatan urang ulah tuluy nuluykeun tapak lacak bapana kana ngabeca. Nya jadi banar beca mah teu naon ceuk kitu para wargi jadi banar beca nama. Nu jadi juragan becana mah teu naon. Tapi cenah pait peuheurna peurihna hirup nu karasa ku kolot ku bapa ulah kaalaman ku anak. Kitu cenah para mitra. Kumaha carana nya teh sanes kudu daek diajar atanapi sakola. Jadi para mitra pangaweruh kolot teh atanapi ka pangaweruh budak kudu leuwih onyoy tibatan pangaweruh kolot. Kitu para wargi. Pang-pang nama dina bidang pendidikan. Anu bisa ngangkat darajat harkat teh para wargi angin pendidikan. Sanes harta kekayaan soal harta kekayaan mah diteangan teh hasil tina pendidikan. Tentang cenah aya jalma anu teu berpendidikan tapi berat beunghar, tos kitu we guratanana. Namung sahenteuna para wargi, aya nu pendidikanana sae mah tingkat pendidikanana luhur, sahanteuna moal ribu-ribu teuing panginten kitu nya para mitra. Mangga dongeng urang teraskeun judulna gara-gara harta. Harita Oded ngadadarkeun pangalaman hirupna panjang lebar. Salila balik ti lembur didadarkeun, dicaritakeun, ditetek ti awal nepi ka akhir teu aya nu diliwat. Ngatapi sok sanajan kitu ge dicokot garis badag. Sabada Oded cumarita panjang lebar atuh eulis Wiwin harita nyarit. Upami kitu mah ampir sami sareng pangalaman abdi Kang. Mung saena abdi mah aya nu ngadamelkeun di dieu janten lanjang bari salebeti ngalaksanakeun. Pancen ngadamel teh mangaha teh mah emut we ka akang. Tos kasawang we panginten akang teh olohokna barang sumping katilas panganyerkan. Malih ngaraos sariwang inggis akang sumping atuh ka panganyerkan katewa ku pihak musuh. Alhamdulillah teu tepung jeung pihak musuh lis lah. Sabab lemur abajat mah teh teu dicicingan ku musuh harita teh tapi duka teuing sanggeus akang init mangejat. Isukna duka dicicingan ku pihak musuh duka henteu. Ari abajat mah jeung ieu pamajikanana di mana lis? Oded nya jadi kapapanjangan. Bari cai kopi macan ditoel-toel acan geus ampir tiis. Duka tos mulih deui kasarakanana duka teu acan Kang. Atanapi teras calik di pangungsian jalaran. Di payun teh waktos lemur diserang
ku pihak musuh teras ngungsi. Temal Eulis Wiwin budina jadi alum. Kalawan pokna deui. Teu sangki bakal paturai nya Kang. Nya kitu Lis. Asa jauh tina ukuran, asa anggang tina gambaran. Sugan teh moal paturai nyana-nyana baris paturai meureun bareto teh Eulis dibawa ku akang ka lemur. Nganya kitu we ku teu sangka teh baris pikieun. Wayana kitu akang minta dihampura lahir tu mekaning batin. Wayana dina waktu ieu geus ngabangun rumah tangga. Nu hartina geus boga pamajikan malah geus boga anak. Leutik keneh nya kasebut orok mah geus rada gede umur budak telis. Kurang leuwih meureun we aya kana 6 bulan. Atuh Eulis bisa anu rek miharep mah ulah boga rasa kahalangan ku akang. Pek wae rek boga salaki memasing ka saha ge pokona mah kanu bener bageur. Ahlak kalakuanana tur bener-bener mikanya ka Eulis. Ku akang diandung duana sing pinangih jeung kasinugrahaan. Tur aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala salalawasna. Uguh lamun dipikir ku salancar mah. Keur diri akang teh ngarasa kaduhung teu buru-buru kawin ka Eulis. Nganya kitu we ceuk tadi ge perkara jodoh, pati, bagja jeung cilaka. Teu bisa ditangtukeun ku sing sabae kasebut ku manusia leuis. Ongkohan kasebut manusia mangan saukur ngabogaan kahayang jeung rencana atawa cita-cita dan numastikeun maanging Allah. Gusti Allah nu Maha Kawasa. Ku dasar kitu, sakali deui akang minta dihampura tina sagarupi kasalahan jeung kahilapan lahir batin. Oge akang teu poho nganuhunkeun kana kasatiaan Eulis ka diri akang. Salila urang baheula babarengan di kampung. Mudah-mudahan we kasatiaan jeung kanyaha Eulis ka diri akang masing meunang imbalan. Magfiroh ti mantenna disagigireun aya lindunganana ceuk Oden. Dina nyaritana semu ngageter bangun dibarengan ku kasedih. Atuh cipanon Eulis Wiwin katingali ngarenclong pertanda ngarasa sedih. Ku caritaan Oden, munggu hate mah keur Eulis Wiwin ngarasa handeul ku teu jadina laki rabi jeung Oden. Tapi dalah dikumaha mana kitu ge, lain jodona nu pasti. Atuh Eulis Wiwin pokna bari cipanon teu kaampeuh ngalemereh kana pipi. Sami-sami Kang abdi ge kedah dihapunten. Tina sagarupi kalepatan sareng kahilapan nu karaos sareng nu teu karaos. Lahir tu mekaning batin. Kalina ti eta abdi ngaduakeun ka akang mugi-mugi sing awet, sing manjang rumah tangga kalayan papenak sareng kasinugrahaan. Mung perkawis tali kawargian mah omat Kang ulah dugi kapegat. Ngan sakitu caritaan Eulis Wiwin teh teu bisa kebat sabab asa kapegat ku piceurikeun nu geus ngagendog dina ti koron. Piraku deui atuh akang rek megatkeun tali kawargian malis. Sabalikna keur Eulis ulah teu ngaku dulur ka akang. Bisi Eulis aya kaperluan naon-naon mah datang we ka toko nyaeta kadunungan akang nu boga beca deukeut parapatan. Aya warung sangu tawetaneun pasar teh. Insyaallah Kang. Eta dileueut atuh heula caina bilih kabujang tiis teuing Kang. Tema Eulis Wiwin. Mun atuh ditampi atuh Lis. Ceuk Oded tuluy nginum cai kopi geus rada tiis. Teu kungsi 5 menit sabada nginum teh Oded pamitan balik. Kalawan dijajabkeun ku paneuteub Eulis Wiwin. Bari ngajanteng dina teras. Sanggeus jauh nu dijajabkeun, anu ku paneuteub nepi ka ngilesna bus Eulis Wiwin ka jero deui. Kalawan panto dikoncikeun tuluy kebat ka tukang barang gawe. Sajero 2 poe mah Eulis Wiwin alum we da eta hate leutik keudena. Ngarasa haneueul teu ngajadi ngajodoh ka Oded. Naon rupa ngalaman anu kalaa pangalaman nu ka tukang-tukang harita teh salila hahadean jeung Oded bruh breh ka sawang deui. Narembongan samalah waktu Oded gelut jeung ngaran Gundi oge ka sawang. Atuh dina kanyaah jeung belana Oded geus karasa ku Eulis Wiwin. Leungit kana waktu nu ka tukang-tukang kaganti ku urusan Cep Hardi nu bener-bener aya harepan ka dirina. Ngan keur Eulis Wiwin ngarasa bingung malah ngarasa berat rek narimana kana harepan Cep Hardi. Ari nu dipake berat na inggis inung bapana Cep Hardi teu nya tujuan atawa teu doaeun anak narek miharep ka Eulis Wiwin. Sabab Eulis Wiwin ngingetkeun jadi lanjang. Jadi tungtung nama Eulis Wiwin ngarasa bingung nu teu mangih tungtung. Ditarima kumaha, teu ditarima kumaha,
harapan Cep Hardi kadirina. Hari ditarimanya eta sok sieun. Bapana teu ngarujukan beh dituna sieun dianggap ngahinakeun. Da puguh indung bapana Cep Hardi maka sebut dunungan, diwuwuh lain jalma jore-jore, boh dina kaayaanana, boh dina harkat darajat. Ari teu ditarima harapan Cep Hardi inggis atuh nyarieun hatena atawa beratna boga itikad goreng. Dina hiji poe barengan jeung datangna pamiharja ti kantor, Cep Hardi kakara balik tas ti babaturanana, bari balikna mawa kabungah anu taya papadana. Sadatang-datang Cep Hardi ngagegero indungna, nu keur nyadiakeun sangu jeung deungeuna dina meja di kamar makan. Ari pamiharja harita keur cucu-cucu disalin ku baju piyama. Ibu, iya di dia, cek ibu Komala bari kaluar ti kamar makan. Sirilik Cep Hardi nyamperkeun, tuluy nyium kana leungeun ibu Komala indungna, bari pokna meri hari weus-weus. Alhamdulillah bu, aduh, alhamdulillah bu, cek Cep Hardi bari nyiuman kana leungeun nu jadi indung, ngucapkeun hamdalah. Atuh ibu Komala indungna ngarasa kaget kana pola Cep Hardi kitu. Hari pamiharja harita mencerong bari ngajanteng dina lawang kamar. Aya naon Hardi, aya naon? Alhamdulillah bu, aya piduana ti ibu sareng ti apa perkawis lamaran teh abdi katampi bu, cek Cep Hardi. Si horeng kituna teh bakatingku bunga dumeh ngalaman digawe, nyaeta ditarima digawe atuh ngalamarna di kantor PU katarima. Syukur we katarima mah ibu teh milu bunga atuh, cek ibu Komala. Atuh pamiharja tumanya. Kumaha Hardi pangdengi teh lamaran ditarima? Sumun pa ditampi pa ya hibar paduana ti apa sareng ti ibu? Tema Cep Hardi marah mah. Yo syukur we da ditarima mah. Eta iraha cenah mimitina digawe teh. Perkawis dia mana-mana duka iraha pa mung enjing abdi kedah ngadap ieu ka kepala kantor. Ya serat penampian ge canak ramana rerencangan. Tema Cep Hardi bari ngaluarkeun amplop surat tina jero map kalawan diasongkeun ka pamiharja. Kalawan ditinggalian nyawe surat penerimaan digawe. Geus dibaca mah dibikeun deui ka Cep Hardi, kalawan ku Cep Hardi disimpen di luhur meja, di meja tulis di kamarna, tuluy nyampeurkeun ka eulis Wiwin di tukang. Ari pamiharja para mitra harita teh jeung ibu Komala tuluy dalahar di kamar makan, atuh Cep Hardi cacarita ka eulis Wiwin. Cece alhamdulillah perkawis ngalamar di damel abdi teh sukses ditampi. Katampi Sep? Mun cece katampi alhamdulillah berkah pangdorong ti sadayana. Nya nuhun we katampi mah Asep, ece ngiring bingah, ngiring bagja. Mugi-mugi sing manjang di damelna. Dupi ngawitan di damel iraha, cek eulis Wiwin milu bunga. Perkawis ngawitan di damelna mah duka iraha ce, mung enjing abdi dipiwarang nepangan heula kepala. Tos kieu mah abdi ngaros tenang ce lah. Kalayan cita-cita abdi pasti laksana ce. Tema Cep Hardi nyebutkeun cita-cita pasti laksana. Nu dimaksud cita-cita manehna laksana teh nyaeta miharep ka eulis Wiwin. Tapi kahartina ku eulis Wiwin mah Cep Hardi nyebutkeun cita-cita laksana teh kana kamajuan, teu boga sangkaan bakal laksana miharep ka dirina. Para mitra kaum dangu, Cep Hardi tuluy ngaleos ka jero harita teh. Sabab digegero ku ibu Komala indungna dititah dahar kalawan teu hararese Cep Hardi dahar sorangan. Ari eulis Wiwin harita terus ngahuleng siga nu keur aya nu dipikiran ku dirina. Keur kitu torojol ibu Komala kalawananya. Wiwin, ari Wiwin geus dahar acan, pokna. Atuh puguh eulis Wiwin siga nu reuwas gancang alieu. Teu acan bu, temal eulis Wiwin. Nah ngadaguan naon atuh sisinarieun can dahar. Kapan sasari gerek dahar masuk ngaheulakeun sorangan lain. Tara kungsi dititah, tara kungsi diberean. Nari ayeuna can dahar kunaon atuh Win? Keur aya nu karasa dina awak atawa aya nu dipikiran. Peda eta meureunya dumeh teu boga indung bapa nu matak jadi pikiran teh. Tong ngarasa leutik hate yeuh. Tong ngarasa leutik hate sanajana geus teu indung teu bapa oge. Sabab ku ibu geus diaku kula warga komo kitu Wiwin aya di dieu. Lain kakara sapoe 2 poe geus ampir 2 tahun leuwih. Cenah eta Wiwin bisi geus aya nu rek miharep atawa matak naon cacarita ka ibu.
saha jeung urang mana salaki lalakina nu geus miharep kawiwin ku ibu moal burung dikawinkeun turun numpang-numpang wae mah moal burung dipangnumpangkeun ku ibu asalkan bener-bener we rek aya kanyaahna ka diri Wiwin tur bener-bener rek tanggung jawab lahir batin nu hartina lalaki tanggung jawab ka pamajikan teh maraban ngi maraban nya makean ngimahan ulah boga salakingan saukur micinta bae ka Wiwin dan kasebut nu laki rabi atawa nu rumah tangga mah teu cukup ku silih pika cinta bae ongkohan sakumna awewe nu boga salaki hayang wareg dahar hayang gining pake hayang boga tempat anu merenah atawa nu mupakat kumaha carana kumaha kuduna nu laki rabi nu mata keur Wiwin ulah sok loba teuing pikiran keun bae sanajan Wiwin geus teu indung teu bapa oge cohagna geus teu sanak teu kadang di mana aya lalaki nu rek miharep moal dihalangan moal dicarek malah ku ibu diasalametkeun samupakatna lamun bener-bener aya lalaki nu rek miharep ka Wiwin heug sina ka dieu jonghokeun ka ibu ku ibu rek ditanya lalakina nu bener-bener tu rek dicaritakeun rek dicaritaan ku ibu cek ibu Komala rada panjang lebar tur saeutik gedena mapatahan ka eulis Wiwin nandakeun ibu Komala bener-bener mikanyaahna lamun di aku anak teh ama di aku anak teu ngemutkeun naon-naon abdi mah Bu mung teu acan deda teh wareg keneh tadi nyang rai sangu din lebar dipikeun mah mun sangu poe Bu tema eulis Wiwin nyebutkeun wareg keneh tur bener tas dahar sangu sangrai sangu poe para mitra sangu poe mah da teu kada diterjemahkeun sangu dinten sangu poe we meureun namina ge sangu poe atuh para mitra sadaya disagigireun ti eta ras inget kana caritaan Cep Hardi nya kajeun ari tas dahar sangu poe mah dume eta biasa-biasa sok hideng sorangan dahar ti heula nu teu kungsi diberean ari Hardi geus carita ka Wiwin yen lamaranna katarima muhun mewawartos ka abdi perkawis ngalamar di damelna katampi tema eulis Wiwin satadina mah ku bapana teh sina kuliah deui ka luar negeri tapi Hardi teu daekeun ari dipaksa-paksa sok sieun ti bener engkena kalah ngahambur-hambur waragad sedeng kuliah di luar negeri teh moal cukup ku duit 100-200 ribu mang juta-juta meureun boa di dieu ge Hardi sakola di paguron luhur timiti asup nepi ka lekasan teh meureun beak aya kana jutana lain saeutik Saleheung mung kuliah deui di luar negeri oge ai terus menang pagawean mah. Narajang babaturanana anu sakuliah jeung manehna ngalanggur keneh. Samalah aya nu geus 2-3 taun can paroga gawe. Hardi mah untung bisa katarima di pekerjaan umum. Bubuhan bapa sobatna Hardi waktu sakola di SMA digawe di kantor eta. Pan bapa nama pan mau jadi dosen bapa nama. Ngana bapak babaturan Hardi di bagian pengawas di PU nate meureun mana kitu ge inget keneh baheula waktu babarengan Dupi Cep Hardi ngadamalna di Bandung Bu nya moal ujug-ujug tetep di Bandung pasti ditempatkeun heula di luar Jawa meureun duka di mana-mana nama rek di Sumatera rek di Kalimantan samodel apana we baheula ditempatkeun pan baheulana teh di tempat nu jauh ngan kitu barang pindah kana dosen atuh nyata ngajar di paguron luhur kakara pindah ka Bandung tah baheula mah nguriling aya ka Jambi di Jambi aya kana 3 tauna terus dioperkeun ka Sulawesi di Sulawesi dioperkeun di ka Pulau Jawa nyata naon teh di Bogor ti Bogor kakara dioper ka Bandung tah kitu dioper ka Bandung teh sabada ngajar we jadi dosen dari tama keur di jawatan pekerjaan umum mah di pekerjaan umum nguriling keluar pulau ayeuna model Hardi meureun kitu ge nuturkeun tapak lacak nu jadi kolot tapi keun bae masing ditempatkeun di mana-mana oge pokona mah salamet we nu penting mah cek ibu Komala tuluy kacai rek abdas sabab geus waktuna salat lohor atuh eulis Wiwin samemeh kacai teh meresan heula urut dahar dununganna. Para wargi kaum dangu gancangna ieu carita atuh para wargi
Caturkeun Cep Hardi di tempat keunana digawe teh di Cilacap, samalah dijajabkeun kuno jadi indung bapana. Kitu deui eulis Wiwin milu ngajajabkeun ongkohan diajakan ku Ibu Komala. Kabeneran di Cilacap nate dibere perumahan, atuh para mitra atuh ka tempat pagawean teu sabara jauh meureun ukur sakilo anggang. Ngan ripuhna lamun ngontro ka tiap-tiap para mitra sadaya proyek. Jauh pisan ti panganjerkanana aya aturan atuh lila di perjalanan. Lantaran geus tugas ripuh-ripuh ge dilaksanakeun, lantaran proyekna ancal-ancalan. Ngan untung we rahayat di pakampungan di pasisian loba nu nyaraaheun ka Hardi. Lamun tas ngontro para mitra ka proyek, terutama proyek-proyek eta nyaeta proyek-proyek bendungan atawa tas mere pengarahan atuh Hardi oge pengarahan sok ngajaramu boh nu nyuguhan dahar boh nu nyuguhan ngopi samalah sok dibahanan opieun. Lamun teu susah teh mah teu susah kudahareun tampolana beas ge tara meuli da sok loba anu mere beas. Atuh sajabati kitu Cep Hardi boga batur saurang lalaki ngora keneh. Urang dinya demi katelahna sadut bubujangan keneh tur daekan kana barang gawe. Tur rajin bisa nyeusehan bisa ngistrika. Kitu deui para mitra. Atuh ngepel jeung sasapu diburuan. Ngan teuing ku sok gede banyol katelah si sadut teh. Samalah ku tatangga nama dilani teh si Toed, eta cerewed sok talete. Dina hiji poe pareng Hardi can balik di kantor, nu aya di imah lintang sadut anu ngabaturan Cep Hardi. Harita sadut keur sasapu diburuan, malah make jeung hahariringan sagala. Keur kitu torojo saurang budak parawan katelah Nyi Patimah, sapopoena sok disebut Nyi Empat. Eda sabong kena Toed meni beger, ceuk Nyi Patimah heureuy. Atuh sadut alias si Toed pokna. Allah boncenang herang deuleun eta boncenang herang ish. Sugan teh lain si Edoy si Dohdoy. Tas di mana rek ka mana Edoy ucu? Muni asa beuki Edoy we kabogoh teh ieu. Ceuk sadut malik ngabanyolan. Kabogoh saha? Kabogoh teh? Ish, masa deui lain kabogoh si Toed mah lah boncenang herang. Teh mah sadut. Atuh panalamun ngomong ditungtungan ku nyebut alah boncenang. Menaya kuraos ngaku kabogoh dirinya. Ngaku meunang how, barang tetep nu batur. Ai Kang Aden geus datang Toed. Ceuk Nyi Patimah satuluyna Cep Hardi nyebutkeun teh para mitra Cep Hardi nyebutna teh Kang Aden. Ya ucu nu Edoy tong make nanyakeun eueuh lah. Rek nanyakeun mah nu aya we atuh. Ari nu aya mah teu kudu ditanyakeun sia Toed teu perlu ditanyakeun. Nah, make teu kudu ditanyakeun sagala Edoy. Nya teu kudu ditanyakeun nu aya mah da sidik geus aya, geus sidik atuh boncenang aya. Tema Nyi Patimah. Sadut alias si Toed da para mitra meni asa ngeunah ngabaraka taksiri. Bari neungeul-neungeulkeun sapu nyere kana biti sorangan. Ya kituna si Edoy. Majarkeun teh geus sidik boncenang herang. Deuh. Naon nu geus katingali boncenang herang teh Edoy? Aing mah aya wae Gusti Nu Maha Agung. Si urang nyedik-nyedik wae kana boncenang herang meureun. Seta mah sok kitu salah sangka. Na disangka kana naon kitu kuring nyebutkeun boncenang teh Toed? Nyi Patimah rada bareureum. Sok pura-pura lah. Pura-pura kitu si Edoy mah. Geuning kamari Aki Usin. Keur ngarit di pipir sisi solokan meuni diteges-teges ku si Edoy. Ningali nu boncenang alpuket ya. Alpuket Aki Usin meni herang boncenang alah boncenang herang. Ceuk sadut alias si Toed tuluy akei-akeyan. Keplak Nyi Patimah neungeul kana tak-tak kalawan. Dasar si Ebel sia mah. Saha nu nyedik-nyedik Aki Usin keur cingogo? Ceuk Patimah manehna ge seuri. Aduh, wajah teh saha cenah? Geus yakin si Edoy meuni teu ngiceup-ngiceup. Ningali alpuket Aki Usin eta kataji ku boncenang herangna meureun. Tema sadut. Atuh celetot Nyi Patimah nyiwit kana walikat. Sadut temurungkut bari pokna. Lah yeung boncenang sok calik atuh lah di dieu sareng Nyi Edoy. Meni pika sabaleun si Toed pambajarkeun teh nya kuring nyedik-nyedik Aki Usin keur cingogo katingali boncenang. Cek Nyi Patimah. Gek diuk dina golodog terus ngareneng jeung sadut alias si Toed.
Sanggeus Nyi Patimah diuk ngareneng jeung sadut alias si Toed atuh adut pok tumanya bari teu weleh heureuy. Dupi nu edoi teh bade naroskeun naon semua. Atan nepi bade aya kaperyogian naon naroskeun Kang Aden. Mangga atuh geura saurkeun. Lah jangan malu-malu kucing bari na oge. Nyawa Toed lah meni geuleuh urang mah geus nyebutkeun nu edoi teh. Ngomong sok teu weleh ditungtungan ku alah boncenang dasar si Toed. Ceuk Nyi Patimah bari ngadelekan. Tapi delek ge delek deui, lain delek sadelek-delekna. Lain delek ambek delek nu matak nari kana ati, matak nyeblak kana hate. Mangkaning Nyi Patimah urang dinyamah dilanihna ge si matawaya. Maja teh meuni geuleuh cenah. Pugu resep ai kalanap teh ari ningali eta teh. Dasar teh we. Cek si Toed geus ka mana karep ngomongna, abong kena geus jadi adat pangadatan. Para wargi kaum dangu, si Toed para mitra geus ka mana karep we ngomongna teh, abong kena geus jadi adat. Ningali naon kalam teh Toed? Sumun tetaun sun anu boncenang deh. Pek hayang diciwit deui kawas tadi Toed. Segala rupi teh nu edoi mah sok lalagiheun kitu. Ke kumaha pemikapan aku si manehna. Panginten atoy dihapuk atuh nepi dijrek nongkeun. Saha si manehna teh? Nyi Patimah tuluy neuteut. Sok ipa-ipa kitu segala rupi dah. Kura-kura dalam perahu nih ye. Naon artina kura-kura dalam perahu teh Toed? Sumuhun kura-kura dalam perahu si sindiran. Hartosna pura-pura tidak tahu nih ye, padahal mah alah boncenang herang. Aduh. Sok atuh dar-dar kan disaurkeun lah. Naon peryugina naroskeun Kang Aden teh. Na bade barang pasihan anu marodel ka Kang Aden. Mi bade masih anu model adut bagi saeutik atutik we saeutik. Lain rek mere nu model tapi rek tanyakeun ka anjeunna. Tuluy itu adalah boncenang herang. Baru aya tanyak taroskeun ucu nu edoi. Atuh aya taroskeun mah ti subuh ucu panginten adut teh moal seueur teuing dato. Rupi kitu bade taroskeun naon sun mangga. Enga atuh saurkeun manawi si adut si Raja Toed teh tiasa ngawaler sun. Cek sadut abong kena geus wanoh ti tadina. Dina harai heureuy teh geus teu asa-asa deui. Ari Kang Aden teh geus boga pamajikan acan. Cek Nyi Patimah panyana sadut mah nanyakeun urusan penting. Ari heug nanyakeun Cep Hardi geus boga pamajikan acana. Sadut pokna, "Aluh boncenang herang daek samedinting. Boro-boro Toed cilohok we kaget disangki mah nyaroskeun urusan penting. Ari heug naroskeun Kang Aden tos kaungan boyo teu acana." Numutkeun pangangkeun sareng kanyataanna mah jelas. Bari ukur sareng dina gambar lopian. Akur pisan sareng gambar lopian. Saleresna mah Kang Aden teh keing disangamkeun masih keneh perjaka tulen. Perjaka tulen sanes jajak kata arna wungkul. Dupi kitu cek sadut bari saranga serenge. Teu naon-naon sakadar nanyakeun wungkul dume cek batur masih keneh jajaka. Eta katinggalina ku Nyi Mas di dieu aya istri teu aya. Ari katinggalina mah eueuh. Tah upami ku Nyi Mas katinggalina di dieu teu aya istri, pertanda Kang Aden teh can kaungan bojo. Umi Kang Aden tos kaungan bojo mah panginten. Atuh Mang Toed moal mang nyangukeun, moal mang nyeuseurkeun, moal mang istrikakeun anggean Kang Aden. Sareng moal ngepep paling-paling ngajagi bumi. Cek sadut sajelasna nyebutkeun Cep Hardi can boga pamajik. Waktosna se.